Lieur aing boga pamajikan ieu ge. Tekop tetangga meuli anu boga boga ieu. Teu oleh hayang. Kemudian aing boga pamajikan gua. Lieur mah dasar sepanas barang. Kamu si mama curhat aing pusing. Halo. Naon, Dik? Aya di imah teu? Aya. Naon kitu mana kuliah ieu? Urang kulin kayaknya para using di imah ge lah ngabunungan pamajikan lieur. Tekop nepot tetangga meuli anu boga ieu hayang wae. Tungan kadinya urang. Sok paling tungguan di dieu. Sok. Ya, tungan urang OTW. Nah, nepi. Keras ya, itu serang tuh kayak pusing euy. Bagus. Kurangnya sama nih maju. Jaket dibalikeun gitu. Kurang ieu jaket gini cekolot gini sok aya pepatah. Amun jaket atau baju dibalik sok menang rezeki. Tah urang teh teh dibalikeun ngajaran sugan we. Aya nu menang mere mobil gitu rezeki mere duit naon. Lieur siapa keur main teh lieur ka dicereng curhat. Heeh mana teh kan dia teh kenaon pokona. Kok jadi orang teh kieu sama orang. Heeh. Dan kurang mendengar itu pamajikan euy. Nu batur menuju boga ieu oleh hayang. Jeung hayang wae meuli. Sedengkeun urang duit di mana gawe gitu gitu. Iya we atuh pamajikan nu kitu patut dibalas deui we atuh Mang Dik. Kumaha kitu? Iya we ramun nempo ka tetangga kawin deui buru kawin deui. Heuh, setuju mat. Nuhun ah, ulang Aduh enggak. Semoga sukses. Jang. Nah, maju mundur. Meh siga nu main gitar, maju mundur heula, meh hasilna alus. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo mengki goleki pas atimu perih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanu tos nonton video ti awal dugi ka akhir. Puntenna video masih kena kekurangan, maklum sim kuring masih kena pemula. Hatur nuhun kanu tos nga-subscribe, nga-like. Kanu teu acan nga-subscribe heula da, subscribe teh gratis. Geus bareng sagitunya. Tutup wae. Tong hilap di subscribe.